Guys, ari kalian ngarasa teh sih urang beki gede, beki dewasa, beki hese ngahampura batur teh. Heuh teu, da baheula mah nya keur leutik lamun misalkeun pasea jeung babaturan minta hampura teh nya enggeus we kitu jeung hate-hatena ikhlas teh. Ngahampura teh ikhlas, tapi anu mah meni hese, mantakan urang mah taraneangan masalah ti heula ka batur teh. Ngan baturna teh kunaon meni hobi pisan we ceugana teh teu boga masalah jeung batur teh. Heuna nya geus dewasa sok kalaka nyungkelit we kitu najan dina ucap geus ngahampura ge hate mah sok nyungkelit wae teu ridho kitu teh ikhlas ngahampura teh. Lolobana lah ieu mah heuh nu ngarumasakeun mah ngarumasalin. Eta semakin dewasa akan semakin sulit memaafkan. Ingat baheula keleutik lamun misalkan boga masalah jeung babaturan ngadenge geuningan lamun babaudan leuwih ti 3 poe geus pajauh-jauh mas ya sieun nya langsung pamenta-menta hampura. Meni sok ingat lagi gitu masa-masa kecil teh lah. Geus lah.